أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين soalnya pengkolan yang malah rokok biru so ambil pok sukutnya pahili bejeng tak mana itu ya rokok biru wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha
ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'atsukum fihi yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaib. Wa 'indahu jeung eta tetep sadina Gusti Allah, Gusti Allah. Mafatihul ghaib ari pirang-pirang kuncina di pirang-pirang perkara gaib. Khazainu tegasna gudang-gudangna tina perkara gaib. Perkara gaib teh perkara anu samar di dunia. Naon anu samar? Terutama perkara-perkara anu can kajadian. Ya, sebab jelema mah teu apal anu can terjadi rek kumaha teu apal. Sukannya gitu. Isukan, kebulan, ke sore, rek kumaha itu perkara gaib. Termasuk kehidupan geus maut mungkin di akhirat itu perkara gaib. Anu gaib teh kitu. Tah eta kabeh urusanana, pengaturanana sagala rupana aya di Gusti. Lamun modelan program isukan rek anu rek anu teh sami begak gaib kan. Kita tahu rencana bedanya. Beda. Rencana. Rencana. Kadang plus, kadang sesuai dengan rencana urang isukan rek anu. Menang berarti nya benar. Ya beunang rencana dan angger sagala rupa macam Gusti Allah. Mata ari jalma anu geus ieu ka Gusti Allah mah mikir teh urang isukan rek dikumahakeun ku Gusti Allah. Lain isukan erek naha, tapi Allah rek nganahakeun urang isukan. Teh nya. Ayo kan isukan rek anu. Namun jalma anu geus bener pasrah ka Gusti Allah mah isukan teh Gusti Allah urang dinahakeun. Da sagala rupa ge Gusti Allah. Nah terus mau apa isukan rek kumaha dan saukur Gusti urang mah ngan saukur rencana. Ya. Rencana isukan rek anu hareup rek anu rek anu. Dina kumaha mah kumaha Gusti Allah. Isi rencana Gusti. Waktu al-muwassilatu ila ya'lamuha illa. Terus jalan anu nepikeun kana apal kana eta perkara itu teu apal ngan sakur Gusti Allah umum apa. Model iraha kiamat, namanya ho. Iraha maut, namanya ho. Ya. Tapi orang teh kudu boga persiapannya. Ya kan pasti kalau boleh. Pasti. Kiamat pasti, maut pasti. Ngan irahana atau merencan geus buku ngan ayeuna di Gusti Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ya'lamu jeung maha uningan Gusti Allah kana perkara yang anu terjadi ajal datang
di daratan wal bahri jeung di lautan. Naon menurut terjadi itu kabeh aya dina panguningana Gusti Allah ti ajali nakene. Ti ajali nakene ari ajali teh ida ajali teh la sya'na wa dina nalika can aya naon-naon anjing Gusti Allah can nyiptakeun makhluk, Allah can nyiptakeun naon-naon. Tah nu bakal terjadi kabeh perkara itu kabeh geus kauningan ku Gusti Allah. Aya dina panguningan Gusti Allah. Da sifat ilmu dan mah qadim. Ya, qadim teu aya kawitanana. Nanti ti ajalina kene itu Allah maha uninga kana perkara bakal terjadi ayeuna walaupun eta perkara can dijieun acan Gusti Allah. Wa ma tasqutu bil waraqatin illa ya'lamuha. Wa ma tasqutu jeung teu pati-pati murad bil waraqatin hiji daun illa ya'lamu anu nguninga Gusti Allah akan eta waraqah. Jadi hiji daun anu murad teh kabeh kauningan Gusti Allah. Jeung teu murad sorangan taktik dilempangkeun dikahandapkeun ku Gusti Allah. Dan teu aya nu otomatis. Kabeh oge berdasarkan kudrat iradat Gusti Allah. Ieu murah dikahandapkeun anak ku Gusti Allah. Saku angin kan. Aing ku angin lain Gusti. Saya kauningan ku Gusti. Saya tujuan anu sakit loba itu sakit diturunkeun teh ku Gusti. Wala habbatin fi dzulumatil ardh. Teu aya hiji siki sok sanajan nyempil, sok sanajan nyungkut, sok sanajan di jero sok sanajan dina popoe kitunya. Wala raflin jeung teu aya anu laksana yang bisi teu aya anu gaib illa fi kitabim mubin kecuali eta kabeh geus aya dina tulisanna pertela di Lauhul Mahfuz. Kabeh geus tertulis, geus rinci kagila-gila. Ieu siki bakal garing, ieu bakal baseuh, ieu bakal kieu, ieu bakal ieu. Terus daun ieu bakal muragna poe anu tanggal saanu, jam saanu, menit saanu, detik saanu, saya teh kabeh. Dina buku gede teh di Lauhul Mahfuz. Ieu siki ieu bakal didahar, ieu bakal dipelakeun cadina iraha detik kasabaran. Ieu geus aya kabeh. Kabeh kauningan Gusti Allah. Jeung eta kauningan Gusti Allah teh geus aya di ajalin memeh Allah ngadamel makhluk. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum. Wa huwa Gusti Allah Ta'ala zat yatawaffa maut bil-laili di waktu ini ayak bisu arwahakum bitanaw. Gusti Allah jelema teh mun hees dicopot setengah ruhna teh. Ruhna macam-macam. Dicopot sabare sehingga nu paenya. Jadi sana hati karena penting biasa. Wa ya'lamu ma jarahtum. Fitnah Allah maha uninga karena perkara anu dipigawe ku aranjeun kabeh di waktu beurang. Nah kitu kieu na ge dikitukeun dikieukeun ku Gusti Allah. Tsumma jaba'atukum fihi. Tsumma geus dicopot ruhna, copot kaidenganana, copot kainetna mun keur sare teh. Ku Gusti Allah teh diasupkeun di waktu beurang, biro di arwah Anda di ruhna teh. Liyuqta ajalun bersama tadi copot
kaidengan diasupkeun di Gusti Allah. Liungko ajalun musama liungko kana rek ditekanan naon ajalun mangsa musama anu geus dipasti nyatana mangsa hirup. Terus bae aya jatah kene rezeki ti Gusti Allah. Ya aya kene jatah rezeki mah. Geus hees disaudah deui. Kemudian hees deui kana disaudah deui. Lamun geus beak jatah rezeki nya geus moal diasupkeun deui. Air cokot kabeh. Thumma geus kitu ilahi ka Gusti Allah hukum marji hukum ada tempat balik aranjeun kabeh. Engkena geus beak mangsa, geus beak waktu. Nah, balikna ngan sampur ka Gusti Allah Ta'ala. Thumma geus balik ka Gusti Allah yunabiu bakal ngabejakeun Gusti Allah kumparanjeun kabeh bima kana perkara kuntu manunggu diaranjeun kabeh tentang amaluna biga aranjeun kabeh. Oke dibejakeun emokeun tah keur hirup teh kitu bae maneh teh. Pagawe maneh keur hirup teh tah kitu. Teh geus ditemokeun payudah situ. Teu cukup ditemokeun dibalas ku Gusti Allah. Lamun amal hade dibalas ku hade, lamun amal golek